Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeung kanya Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Jurangrong pamirsa. Ieu dongeng enggal, dongeng karyana Kang Aan Merdeka Permana di Palihan, Bandung. Atuh kangge Kang Aan ngahaturkeun rewunuhun laksa ketika bingahan. Rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga dongeng Ki Agus Jago ieu. Sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Ning hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lain naon. Mamang masuk bingah gitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangseerkeun, dipangbagikeun gitu. Carana mah gampil, kantun disalin linkna teras dibagikeun dina media sosial anu sanesna. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktu sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Jurangrong bagian anu munggaran. Kumaha jejerna ieu carios sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Para wargi sadayana henteu beak-beak lalakon anu boga latar tukang sajarah pajajaran teh. Eta teh kusabab romantika kahirupan dina zaman pajajaran kawilang rupa-rupa. Ajen tingkat kahirupan manusia pajajaran mungguh teu sarupa. Ulah boga anggapan yen paripolah urang pajajaran kabeh jiga si punten. Ulah boga anggapan yen paripolah urang pajajaran kabeh jiga Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi anu sanggup ngajaga palanggeran ajen-ajen jeung tata krama Sunda. Loba anu sabalikna ti Kanjeng. Sanajan cicing di wewengkon Sunda anu boga ageman kasundaan, tapi teu kabeh manusia pajajaran sanggup nyekal pageuh kana eta palanggeran. Si Jurangrong contona manehna ku hiang, ari hiang teh gustina urang Sunda buhun. Sakapeung masuk disebut Sang Hyang Kersa atanapi Sahyang Musti atanapi Gusti nu Maha Suci yang manon Gusti anu murbeng alam. Eta si Jurangrong putigina diajar
manehna diberi anugerah ilmu kasajatian hirup ku Gusti, nyata ilmu panjang umur anu lilana sapanjang umur dunia. Tapi eta ilmu ku si Jurangrong teu dipake ngajalankeun bebeneran, teu mangpaat dunia akhirat. Sabab saumur-umurna eta ilmu ku si Jurangrong dipake pola anu teu parok jeung bebeneran hirup. Pola si Jurangrong teu matak nguntungkeun sasaha, kajaba keur anu bisa ngamangpaatkeun we wungkul kana tanaga si Jurangrong, nyapikeun mantuan pola kajahatan deui. Si Jurangrong teh asal nama turunan Menak Pakuan anu boga ngaran asli Rakean Wiranala. Bapana si Jurangrong katalahna Rakean Wiraprana, salaku pajabat pertengahan sanapeun patih lah di Pajajaran anu hirupna jujur tapi loba kati beresa alatan kajujuranana. Tah kulantaran kitu nu jadi anakna nyatana Rakean Wiranala anu hayang jujur nurutan nu jadi bapa, kalahkah nampa rupa-rupa katugenah hate dipika ijid dipika geuleuh ku sasama anak Menak, dipika geuleuh ku para Menak. Maksud teh ku Menak curaling. Ku sabab kitu boh anak boh bapa di lingkungan karaton Pajajaran teu nampa pangbagea anu nyugemakeun, ku anu ijid kamaranehna di jauhan. Tapi ku pangagung jujur oge teu diaeh-aeh. Ari nu jadi marga lantaran Rakean Wiraprana salaku bapana si Jurangrong sanajan jujur tapi teu ngagunakeun kajujuran anak pikeun kapentingan nagara. Rakean Wiraprana jujur ngaku geus salingkuh jeung wanoja anu teuing saha ngaranna, tapi ngalahirkeun anak teu sah. Nyatana ngalahirkeun Rakean Wiranala teh anu kadituna katelah si Jurangrong. Boh nu jadi bapa pon kitu deui nu jadi anak jadi pikaresep. Boh ku pajabat jujur kitu deui ku pajabat curaling di Pajajaran. Nyeri hate ku di kitu-kitu akhirna Rakean Wiranala milih hirup teu boga aturan, ulah ilu ka saha bae anu penting henteu ngaraheutkeun kana hatena. Sanggeus nu jadi bapa perlaya duka pedah naon, Rakean Wiranala jadi ulah ilu ka saha bae, kungsi manehna jadi bawahan Ki Banaspati, kungsi deui manehna jadi bawahan Ki Ranggawisesa, malah kungsi manehna jadi bawahan Nyimas Layang Kingkin salaku selir Prabu Ratu Sakti. Para wargi sadayana dayeuh Pakuan kurang leuwih dina taun 1550-an. Dina poe eta sababaraha aleutan padati geus anjog ka dayeuh Pakuan. Aleutan nupang badagna anu jolna ti wewengkon Karatuan Talaga. Aleutan nu jolna ti Talaga teh aya welas naroda padati, aya tumpukan pare meuni ngagugunung, aya tumpukan rupa-rupa hasil palawija meuni ngagugunung, aya oge padati anu jiga peti badag ditutupan malah dikunci teuing naon eusina anu eta mah. Aleutan anu eta nampa pangbagea ti sakumna ambar hayat dayeuh Pakuan. Di jajalaneun anu dibalai ku batu karikil di palebah alun-alun Jahwi Khita atawa benteng luar karaton, tepikeun ka alun-alun dalam Khita
benteng jero karaton. Di sisi-sisi jalan paragpang anu mapan, para cawene jeung parawan jakekan mah sasat kabeh ngagupay. Tapi sararea oge apa yen para wanoja gugupay nate kahiji jajaka anu nya kasep nya gandang anu anjir jelek dina luhureun kuda jangkung jalujug. Meni kasep pilih tandingnya eta sinatria pajajaran anu katelana Raden Suji Angkara. Meni kasep gagah bodas irungna kulung-kulungan tarang aja mentangan otot kawat tulang wajah bulu bitis keris bulu kelek gobe. Waskeun eta nak sude kumaha cek hiji wanoja kira-kira umur 30-an bari ngengklek budak umur 1 tahun. Ka era budak sia menyai alon nyaritakeun kitu sagarupa. Cek hiji lalaki tengah tuh ngageunggeureukkeun ka si wanoja bangun kapincut ku kewesna Raden Suji Angkara. Nah make kudu era sagala mujeuna we randa jiga kula mah bogoh kalaki gandang model kitu atuh. Walon si awewe tegenah dumeh digeunggeureukkeun ku si lalaki. Sabot kitu ari kuda anu ditumpakan ku Raden Suji Angkara mah geus ngaliwat. Atuh si awewe jadi jemedut baut da ku alakan diganggu ku si lalaki tengah tuh. Manehna teu bisa lila gugupay ka anu keur anjlek-jlek dina tonggong kuda anu gagah. Ceuk beja Raden Suji Angkara teh salaku patugas tukang narik upeti di wilayah kerajaan bawahan Pajajaran. Alutan rombongan pada tete cenah datang ti sawatara kerajaan bawahan seperti ti kerajaan Sindang Kasih, ti Raja Galuh, Talaga, malah ti kerajaan Sumedang Larang. Setahun sekali dina enggoning yang harupan upacara kuwara bakti sakumna ambarahaya ngirim seba ka Pajajaran. Ari tiap kerajaan bawahan dina waktu nu sarua dipulut pajak seba mah dikirimkeun langsung ku patani jeung puhuma ka puseur gayeuh nagara nyaeta dina upacara kuwara bakti. Ari pajak nagara mah ditagih langsung ku patugas pajak anu katelahna muhara. Nya Raden Suji Angkara salah sahiji patugas muhara minangka mantri dina urusan muhara teh katelahna Ki Bagus Seta Bapak Terena Suji Angkara. Zaman Pajajaran di Kerajaan Kusri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi mah upacara kuwara bakti teh lumangsung 40 poe 40 peuting. Saban peuting teu boleh aya pintonan karesmenan. Rupa-rupa kesenian nu aya di Pajajaran dipintonkeun di alun-alun dalem khita. Peuting eta mangrupakeun peuting panutupan, peuting isukna wawayangan. Peuting eta acarana papantunan, peuting isukna wawayangan. Pagetona sasandiwaraan, calempungan, dedegungan, bobojegan. Lamun beurangna sok aya dog-dog lojor, angklung buncis, reak jeung sajabana deui. Engke dina poe panutupan bakal aya upacara munday. Ari munday teh ngalalau dileuwi sipatuhunan. Ngalalau dileuwi sipatahunan.
lewina disaatkeun anu milukan acara mundai bisa sahabai kalangan menak oge ari daek ciciprukan mah bisa, tapi engke di mana papasakan sararea teu cacah teu menak ngariung di pulau Geulis baranang siang pikeun balake cerakan lauk hasil mundai kayaning balidra hampal tagih jeung sajabana dipasak naha di leumeng naha di pais naha di beuleum dina seuneruhai sagalana geus kariam brak dalahar teu cacah teu menak nya ngan meureun misah tempat komo para sinatria jeung putri karaton mah balake cerakanana dina papanggungan tengah pulau atawa di balai kambang. Eta kagiatan tradisi tahunan teh tapi ka zaman Pajajaran dirajaan ku Prabu Ratu Sakti masih tetap diayakeun ngan pedah di zaman Prabu Ratu Sakti mah tepati euyeud jika zaman Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi kunaon teu euyeud anu jadi masalah apana dina zaman anu ayeuna mah Pajajaran teh komarana beuki nyirorot loba nagara bawahan ngalepaskeun diri milih gabung ka Karajaan Cirebon atawa ka Banten ku beuki nyeutikan nagara bawahan penghasilan pajeg oge ngurangan anu malayar pajeg ge karasaripuh anu ngarasaripuh teh nyata wilayah-wilayah anu geus kapangaruhan ku Banten jeung Cirebon maranehna milih gabung ka Banten atawa ka Cirebon tapi teu werat atawa masih keneh serab ka Pajajaran antukna teu mustahil aya nu mayar pajeg ka ditu ka dieu ka Banten mayar ka Cirebon mayar tapi ka Pajajaran oge sarua mayar sabab anu penting mah eta tilu karajaan ulah ngobrol aleutan roda padati teh harita diabringkeun ka pakarangan Imah Badag Gedong Sigrong nyaeta Imah Sigrong teh tempat dumuk matuna Ki Bagus Seta pangagung pakuan anu tanggung jawabna dina urusan pajeg nagara puluhan jalma haget nurun-nurunkeun babawaan nu aya dina roda padati jeung dikumpulkeun masing-masing jenis palawija ditumpukeun jeung sasama palawija atuh gegesan pare digundukeun jeung gegesan pare deui aya ratusan dongdang kapas jeung ratusan gulungan kamhar kain kasa sarua digundukeun jeung sabangsana deui ngan aya roda padati dua anu teu dibongkar pikeun diturunkeun eta teh roda padati anu wanguna jiga peti badag teh peti badag anu ditutup jeung dikunci pageuh rapat-rapat eta teh naon eusina kisila ciki lalaki tengah tubuh anu sirahna diikat hideung calanana sontog hideung tapi baju pangsi pulas bodas oh sumuhun anu biasa we barang anu ageng ajena tembal anu keur ukat akut nyaritana bari rangkuk meureun mana kitu oge anu cikeneh tumanya teh pangkatna leuwih luhur tibatan maneh barang naon bae anu disebut gede ajena teh isilah ceuk lalaki anu make ikat hideung deui sumuhun sarupaning barang anu awis sapertos harta baya tina logam murni tembal anu digawe deui leos we jalma anu tetelepek tatanya ngaleos keur kitu jol sinatria Suji Angkara salaku nu ngawal eta aleutan
saha nu cikene tetanya teh, cek Suji Angkara bari nutup seukeut ka jalma nu digawe tuluy ret ngareret ka tempat kemana leosna lalaki tengah tuh anu tetanya tadi. Kakasih nate nya juragan Rakean Wira Pranatea kaulah nun, cek Ponggawa anu keur tugas ukatakeun. Oh, pagawe anyar anu ditugaskeun ku Kanjeng Prabu sangkan mantuan bapak kaula, bener lain cek Suji Angkara. Tepindo dama Gusti Raden. Bejana eta mah jalma jujur cenah, bener teh. Ponggawa tengah jawab ukur celok nyembah teu nyarita. Ngan teu kungsi lila leos Suji Angkara ngaleos tidinya. Muru ka pasangrahan Ki Bagus Seta salaku Bapak Teren. Ama nah jalma nu ngaran Rakean Wiraprana diantep wae geuning digawe di lingkungan urang, cenah cek Suji Angkara kaki Bagus eta. Eta kusabab raja anu nugaskeun anak deuleu Suji Angkara. Amarisi raja geus curiga ka pihak urang, dumeh pihak urang sok nyumputkeun harta baya jang kapentingan perjuangan urang sorangan. Tembal Ki Bagus Seta anu awakna jangkung gede bayuh-yuh jeung sapasang pipik kembu. Nah, kunaon ku aman teu ditolak bae atuh kita parenta Gusti Raja teh. Ih, mun ditolak engke Gusti Raja bakal beuki curiga meureun ka pihak urang deuleu Suji Angkara. Kedahna raja ulah goreng hati ka urang ama. Apanan si kin-kin ku amatos diserenkeun sangkan jadi Sri Raja. Cek Suji Angkara. Ki Bagus Seta teu mere jawabanna naon. Jigana inyana leuwih mikiran soal kedatangan Rakean Wiraprana ka lingkungan gawena sabab bakal jadi cucu kurungga ka hareupna. Ieu Suji Angkara ayeuna ama boga cara sangkan si Wiraprana henteu ganggu ka urang. Cek Ki Bagus Seta. Cara kumaha carana mah? Carana nyaeta ku cara ngancam bari ngabolegirkeun pola ngirca anu kungsi dipilampah manehna baheula-baheula. Cek Ki Bagus Seta. Kituna teh bari ngadadarkeun kajadian baheula. Cenah mah Rakean Wiraprana teh zaman keur lalagasan geus nyieun kalakuan rucah nirca. Nyatana ngagadabah kasucian hiji dayang tepikeun ka ngandung oro. Sawaktu eta dayang rek ngalahirkeun, tapi Rakean Wiraprana peupeujeuh sangkan janji ngurusanan eta oro. Bisim abdi mah moal bade ngandakwa, sok asal utun inji diurus hirupna. Cek si dayang hari teh nyagubrag we oro lalaki lahir di ngaranan Rakean Wirana. Hanjaka si dayang umurna pondok reng ngalahirkeun si dayang tilar dunya sabab loba beakeun getih. Tah itu carita nama deuleu Suji Angkara. Tapi ieu teh walasan tahun jadi usia jalma ukur curiga wungkul. Nah si Wiraprana ujug-ujug boga budak nu ngaran Rakean Wirana saacana indungna tah kitu pan ieu teh kalakuan nircana si Wiraprana. Cek Ki Bagus Seta.
jisim abdi ka karakteran mah nya hardina maneh jalma kadua anu apal sarsilahna bener mah cenah nu apal deuleu Suji Angkara. Suji Angkara unggut-unggutan ieu si Wiraprana hayang gatanggar jalma jujur, hayang katanggar jadi jalma bener, tapi tetep ari bohakna mah aya aduh cek bagus eta deui ngan cenah teu dipungkir ari kahariwang rakyat Wiraprana jadi telik sandi atawa mata-mata keur kepentingan raja mah aya eta teh sanggeus Ki Bagus eta nampa laporan ti bangsawan Soka sasama pangagung dayeuh Pakuan yen cenah hiji waktu rakean Wiraprana tetelepek soal kagiatan Ki Bagus eta. Rakean Wiraprana nyangka yen bangsawan Soka teu boga hubungan naon jeung Ki Bagus eta nu matak kalu wani nalungtik soal Ki Bagus eta. Kaula nampa beja yen Ki Bagus eta selaku pejabat muara loba nyalingkuhkeun hasil panjang ke kepentingan pribadi sugan kisilah kungsi ngadenge eta beja cek rakean Wiraprana. Ditanya kitu bangsawan Soka teu wakan embangan kajaba ukur ngahulang sakadapan kisilah apal. Rakean Wiraprana bangunan teu sabar hayang gancang nampa jawaban sakabe urang pajajaran papada bela apa jajaran sararea samiuk hayang pajajaran jadi badan ngan pedah carana anu beda-beda cek bangsawan Soka beda cara kumaha nya Ki Bagus eta hayang pajajaran badag deh ku cara ningkatkeun kamampuan armada perang sangkan musuh beki gimir raja mah lebih mentingkeun naik-naikkeun pajeg bari teu puguh keur naon ngumpul-ngumpul harta baya nagara lamun teu digunakeun bener mah cek bangsawan Soka deui. Tapi lamun tujuan Ki Bagus eta mulia nah make kudu nyalingkuhkeun pakaya pajeg lain asongkeun we cara-cara manehna ka Gusti Prabu dibejakeun gitu mainnya cara-cara hade dari satujuan ku Gusti Prabu pikeun ka sakitu kalina bangsawan Soka teu langsung ngajawab malah tepikeun karakean Wiraprana amita eueuh jawabanana. Tapi dina nalika kitu ujug-ujug waktosna kabujeng seueur wadia balad dongeng Ki Agus Jago keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui kukitu kukieuna mamang sejamit mungkur amit mundur dipayuneun para wargi sadayana. Ieu dongeng teh roman sejarah gitunya roman sejarah jadi ieu mah urang ngaguar sejarah we Cuma enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.